Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamirsa, patepang deui sareng sim kuring Iqbal Jayakusuma dina acara Warta Sunda nyuguhkeun informasi-informasi keur balarea. Bencana banjir anu nyerang wilayah Kalimantan Selatan dina Januari 2021 kajantenan bencana banjir anu nimpa penduduk kota sareng kabupaten. 2 kota maot di Kalimantan Selatan. Bencana banjir di Kalimantan Selatan disebabkeun ku delegasi lingkungan ku sabab ratusan liang pertambangan anu teu acan dicandak deui sareng ampir 50% tinu 37 juta hektar lahan dikawasa ku perusahaan tambang sareng minyak sawit. Pamirsa, informasi nu mangrupi informasi banjir dina pidangan Warta Sunda danget ieu sim kuring pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.